Wargi sadayana jeung ngantos-ngantos cerita Sunda dina judul Siluman Buaya Dano karangan Kidik sabagian katilu. Dina bagian kedua urang nyarioskeun harita si Ahad sareng Jumri parantosasi ngalandungan anu teu damang teh nya wargi jag-jag waringkas deui sapertos biara-biara. Da kumaha jeung naik carita wargi mangori jeung ngadamkeun etang-etang landung pang beberah mana. Kula warga anu gering ngarasa regreg jeung bunga. Lantaran anu gering teh teu humarulung deui tibra sare nepi ka isu. Malah anu nungguan ge aya nu parat nepi ka isu teu sarare kabang berangkeun ku ngawadul. Kocapkeun isukna panon poe moncorong teu bewetan cahayana sumirat nyaangan buana. Aneh poe eta asa ayem tentrem teu aya pikasieun. Langit lenglang taya aling-aling, poe teh bengras, lir bengrasna urang lembur tutugan. Ari sabab ti sakara-kara nu gararing teh calager. Anu teu pati parna geus bisa hudang terus kacai. Nu rada parna harita teu karasa nyarina sarta peutingna teu dasare. Atuh puguh we sararea oge barungaheun silih bejaan jeung tatanggana deukeut yen anu gering maju kacager. Poe kadua ti saprak aya kejadian aneh, anu gering tegis barisa ngalantung, malah akhirna mah jarak-jag waringkas deui, sabihara-bihari. Nu akhirna nyebar beja, yen ayana kitu teh kujasana si Ahad jeung si Jumri, anu geus kanyahoan ku sararea, jalma nu rapekan, rajin jeung keur meujeukna ngulik kana elmu kitu. Saminggu ti harita rob loba jalma anu neamrong harita kasih Ahad jeung Jumri ngajarek nanyakeun naha ti mana guguru ti mana benang ilmu terus dibejakeun ku si Ahad. Hei batur-batur sakabeh bari teu kuring geus nyarita yen ditutugan Gunung Gede teh aya pandita nu geus kasohor ka mana-mana kaceluk ka aun-aun kawentar ka mana-mana tapi maraneh teu percaya. Da eta boga rasa yen naluhur ilmu laloba nyaho jeung kabisa. Tepi ka teu percaya kana ilmu panemu batur anu leuwih luhur. Taina bukti ilmu urang teh geuningan handap keneh. Aya deui anu ngaluhuran. Nyatana pandita ti tutugan Gunung Gede teh. Jadi jawabna anu tandes guru kuring pandita anu aya di tutugan Gunung Gede. Lugis kaceluk ka aun-aun nya anjeunna keneh anu ngajait kadang warga lembur ieu. Bukti ayeuna teu sakara-kara cager kabeh. Barang ngadenge kitu sararea ngaharuleung rumah saele jajaten, rumah sahandap keneh pangabisa. Da buktina eleh keneh ku bangsa lembut can bisa ngelehkeun jurig setan siluman. Kok agi supi nyarita leuleuy. Jadi Jang Ahad jeung Jang Jumri teh guguru ka Pandita Sukma Bumiknya nu padepokanana di Gunung Gede teu salah ki tah eta pisan ki tembal si Ahad sumuhun ta geuning aki ge terang mun aki jeung batur-batur harayang boga ilmu yuk urang babarengan guguru jeung kuring tapi daftar heula ka kuring binangka paleleueurna marawah yang bodas hiji sewang. Cek si Jumri bari seuri bari jeung banyo. Wah, si eta mah kan hak anun wah. Obonga di lolo. Cek agi supi mani nyerenge. Ih, dah heueuh ki. Kudaya eta na tuh ki. Nya ari kudu teuing kudu teuing. Tapi dak di mangaru masakeun di sekolah geus duit kaharu. Kari ganti-ganti. Ngadagoan datang na aja moal pipilueun aki mage sekolah urang tanaga rek guguru mah jigwae nu ngarora singgara tor nyiar ilmu kelpi bakaleun hirup kitu cenah cek aki supi atuh ear ieu hayang itu hayang kabita ku si Ahad jeung si Jumri nu harita elmuna geus kaciri make jeung bisa nenjo ka bangsa siluman bisa ngagelutan jeung bisa ngubaran anu geuring.
jangan dengi kitu si Ahad jeung Jumri aratoheun tangtu bakal babatur jeung yakin urang lembur tutugan moal sarombong teuing ayeuna mah da geus ngarasakeun yen ilmu manusia teh taya anu unggul. Nya dina hiji poe Yujol ka Imah si Ahad ngajak nyampeur ngajak ngadeuheus ka Pandita Sukma Bumi teh. Rek pasrah diri cenah hayang dilokat, dijia, digembleng, jadi jalma nu luhur ku ilmu, jembar ku panalar, tegesna si jago guru ngulik ilmu pangaweruh. Si Ahad jeung si Jumri teu bahak, malah maatoh atuh beralmia ngajugjug ka padepokan Gunung Gede, sijak ngadeuheus ka Pandita Sukma Bumi. Kabehna aya 15 urang, 17 jeung anu ngantirna. Ngalut hiji-hiji nyorang jalan satapak nu lanjak, limpang nage salse. Dipirig ku angin detik, dipepende ku recetna sora manuk, nyusup hawa pagunungan anu seger. Jauh teburung cunduk, anggang teburung datang. Jog anjong kanu dijugjug, kabe pating darahuh, bunga geus nepi kanu dituju. Wong si Ahad uluk salam bedas naker, tapi mata kanjelu sabab teu aya nu nembalan. Dicoba sabaraha kali deui, tapi tetep teu aya nu nembalan. Atuh sarerea teh rada hanjakalin, sil deret jeung baturna, ari si Jumri harita pok ngomong. Saha nu temani isuk-isuk ya? Mawasil ka sarerea ieu mah ya. Jauh-jauh ngajugjug ka dieu, mama guru nyampak eueuh geuning. Pokna bari rateret kanu keun ngumpul ngariung. Sili tutup sili pencerong, teu aya nu wani ngomong. Darasaan mah sarerea mandi heula. Eueuh nu teu mandi isuk. Ari si Ahad pok nempas sarita. Ah, sia Jumri ngomong teh sok ka mana wae nanahaon make nanyakeun mandi teu na. Aya hubunganana deuleu. Anggun mah padi sakapawon, ari gamparan mama guru aya atawa eueuh. Dah Kang lah. Apa kana bisa anu teu mandi? Eg mawasial ka sarerea, tapi kekek lan urang tempo heula ka tukang. Si Jumri ngalios ka bibir imah seru ka tukangeun pawon, roda treret neangan jamparing jeung gondewana. Nu biasana sok aya di dinya tapi ayeuna eueuh. Si Jumri teu buru-buru balik deui terus alak ilik bisi nundana pindah. Tapi tetela teu kapanggih. Mana kitu ge dipake meureun terus nyampeurkeun di ka si Ahad. Eueuh Kang. Mun eueuh mah pasti mama guru nuju bebujeng ya. Ada karesepna teh kana gudag-gudag uncal jeung manjangan. Payahna we sarerea kudu ngadaguan di dieu nya. Nungguan sumpingna Pandita. Kitu ceuk Ahad. Nya atuh mun heueuh mah hayang tepung jeung mama guru. Kudu sabar ngadagoan, ngan omat, ulah aya nu wani-wani asup ka tapas. Sabab can aya widi ti pribumi. Ceuk si Jumri. Di mana eta cicingna teh Kang? Ceuk sarasa urang nanya. Heuh nya di dieu di buruan. Nyaan sarerea tunduk kana pamenta si Jumri, sakitu capena teh taya nu wani unggah ka tapas. Samalah diuk dina golodog oge teu wani da eueuh idin ti pribumi. Atuh ngariung we di buruan dariuk dina taneuh ditilaman ku daun jati. Bari nungguan Pandita Sukma Bumi ngalobrol ngabang berangkeun ka cape. Kocapkeun sang Pandita harita teh masih kene di leuweung nuju ngudag-ngudag uncal jeung manjangan. Tadi teh barang diol oge geus manggih manjangan sabubuhan. Terus diudag bus kan rembat. Aneh, manjangan tengius. Beredi manggil uncal bus sabubuhan. Diintip kala kabira talumpatan. Kawas negis nyaho kana bahaya. Bang Hidi harita mencek dua jodoh. Diintip bur lalumpatan. Kawas nu nyaho yen aya nu ngincar. Atuh sang Pandita gogodeg kageteun. Tara-tara tisasari bet ninggang dibinasa. Punten bet ninggang dinaas. Aya naon ieu? Tara-tara tisasari moro teh bet teu bebeunangan.
mangkaning geus burit ya. Panon poe geus dengdek mulon. Kitu saur sang pandita gek calik dina akar ngareureuhkeun ka capek. Ku kitu teh mah da geus jadi karesepna najan teu hasil ge teu matak pondok harepan. Sabada leureut tina kacape, angkat deui da panasaran hayang ngawa hasil ulah lengoh teuing. Nya manggih ka sintu keur cindetan dina dahan jambu batu. Ajan dagingna saeutik kapaksa diala lantaran nu gede ge eueuh. Lumayan ka sintu gerek diala we. Kituna harita bari mentangkeun jamparing. Cepret, siut jamparing lepas. Maningan saseot nyaho-nyaho geus nancep kana dada ka sintu. Gerpak pluk murag kana lemah. Gancang diburu jamparingna dicabut. Gus kasintu kana endong bari ngagerendeng. Lumayan tamalengo. Panon poe beuki ngulon malah beuki kahandap nu akhirna tunggang gunung. Sang pandita ngarasa heran. Da biasa nama tanah itu sagorengna ge kudu we meunang mencek atawa uncal. Na ari harita mah ukur meunang kasintu kitu ge leutik. Kulantaran geus burit terus mulang ka padepokan. Tongeret reang patembalan ungkut-ungkut di sarada kawas anu ngajujurung ka tukang. Kemudian ngajujurung ka nu mulang. Koreak nya kitu keneh teu eureun-eureun di sada. Banci sariak layung dugi ka padepokan. Kaget diburuan loba jalma. Atuh memeh unggah teh ngajanteng heula pok harita naros. Uluh. Geuning loba jelema ieu teh loba sema. Ieu teh saha teh ya ieu. Jeung anu ti mana nah geuning rageman ieu. Bari mencerong ka sema. Tapi can sidikeun ka si Ahad jeung si Jumri murid kadeheusna. Mama guru, apan ieu abdi pun Ahad? Cik si Ahad. Oh, geuning maneh Ahad. Sugan teh semah di mana? Nah, tu dariuk bae di luar. Kunaon teu ka jero. Sang pandita naros ka si Ahad, tapi nu nembalan si Jumri. Ari mama, apan pantona ge ditulakan mama, kumaha kalebetna? Ai nya. Ayu atuh ka jero kukula rek dilaat. Pandita Sukma Bumi ngalengkah cat mancat kana golodog terus mukakeun pantok. Bus ka jero dituturkeun ku si Ahad. Si Jumri jeung kanca-kancana gek dariuk ditepas ngariu ngajemprak sila nyarande kana bilik. Hari sang pandita labas harita kapawon nunda kasintu jeung nunda jamparing. Geus kitu nyampeurkeun ka semahna gek calik deket lawang tengah. Semah 17 jempe teu aya nu wani cucu mah. Kula dereuwas ieu teh. Kari-kari moro teu hasil di imah bet loba semah. Palang siang kila-kila goreng ya. Bakal aya nu teu beres. Tapi muga-muga we saradea aya dina kasalamatan. Cik kula rek nanya. Na aya naon ya teh Ahad? Na semah teh dibawa ku maneh? Atawa maneh anu kabawa ku semah? Pandita mencerong ka si Ahad. Mama, langkung ti payun, nyangakeun sembah hormat, miwah kawilujengan. Mugia aya dina kasalamatan salalamina? Cik si Ahad. Katarima Ahad. Atuh kalina ti eta mama. Abdi teh ngaturkeun nuhun kana si piwelas ti mama guru. Nu parantos maparin ilmu panemu. Piwejang sareng pituduh nu sae. Dugi ka hasil kalayan digemakeun. Syukur. Terus na kumaha. Maksad abdi tujuan abdi parantos hasil. Lembur tutugan anu nuju dirungrum ku kabingung. Dicangkala ku kasusah.
ayeuna teh parantos aman nu teu damang jag-jag waringkas atuh anu jag-jag sehat waluya taya sanes ku berkahna pituah ti mama guru cik si Ahad dari anaker syukur bagja kula ge miru bunga tapi kula teh panasaran ieu teh nah aya naon ieu teh make datang rageman cingpek caritakeun nah naon anu dituju bari rutret kana 15 urang unjuk uninga sabada bebas tina kasusah rencangan abdi ti lembur tutugan sadar eling sarta teu marima kana kadar akhirna timbul ka palai ngulik ilmu pangaweruh ka mama guru tegesna bade nyangakeun badan sakujur mugi we kersa nampi janten murid mama tah kitu maksudna mama sang pandita karung secara mencerong ka jalma anu 15 kawas nuker nguji batin niluman hatena masing-masing nah nyaan rek guru atawa ngan sakadar rek coba-coba jalma nu 15 taya nu wani cicungah dipencerong teh dikeuna ku pangabaram kabeh ngelup tungkul taya nu wasa marik neuteub ka sang pandita geus kitu sang pandita sasauran deui syukur ari aya niat hade mah kula bunga amarwata suta geuning nyata loba keneh jalma nu butuh ku ilmu tapi da teu gampang ilmu teh loba halangan harungan jeung aya syarat-syaratna nyari sanggup nyumponan syaratna mah taya halanganana langkung sae mama taros we sakantenan ku mama ceuk si Ahad nya hei barudak na nyaan maraneh kabeh rek guguru ka kaula bari mencerong pok ngajawab saur manuk sumuhun cenah jep jempe deui sanggup nyumponan syarat-syaratna sanggem cenah saur manuk jep deui heug daina gede aku muridku kaula tapi hampura kaula mah jalma miskin malah kebeneran di morok gitu hasil di imah taya dahareun iwati kasintu sagedelitik mun dipanggang teh mah moal walatra moal mata wareg kumaha mun puasa we nepi ka isukan sanggup atawa henteu rada kaleket dek ngajawab kitu teh kala tinggal lieu ka baturna atuh cakakak sang pandita gumujeng kusakitu geus bisa neguh jeung bisa ngukur sakumaha kuatna tekad nu 15 urang nah bet jiga nu asa gini rek sanggup rek henteu teu kudu sieun da moal matakna naon mun nyaan rek guru kudu sanggup mun asa-asa mah ulah nya ari geus dikitukeun mah ku pandita pok nyarebut sanggup da sieun dibatalkeun jadi muridna tah syukur ari geus sanggup mah jigeura marandi tuh pancuran di bola kulon kula rek meuleuh-meuleuh ka sintu ieu kula mah lapar hayang dahar umat ulah kabitanya dengan saeutik abdi mah kenging pangintennya mama cek si Jumri nya heug lah tapi huluna keur kula dada mentokna keur kula atina keur kula pujitna keur kula pimpina keur kula ari kanggo abdi naonana atuh mama si Jumri calohok ane mah buluna we aduh eta kasida teuing si mama tapi kenai buluna ge leuwih nikmat sab eta pangeunah-ngeunah si Jumri kalang agak-agak seri atau ki pandita karung nyana Jumri ti iraha maneh beuki bulu kasintu teh teu benten sareng hayam buluna lemes leuleus pangnikmatna gerawe cobian anggo ngagere ceuli mah teu pereumbeun ta si kunyang teh kakolo teh ngahuruya kaditu pangmirungkeun seuneu kula rek mandi heula mangga
Jumri ngaleos ka pawon ngalaksanakeun parentah guruna. Malah si Ahad ge mantuan ngadudutan bulu kasintu ari baturna 15 mapating laleos ka pancuran arek marandi. Repoek berang kasili ku peuting. Cahaya layung harita pareum ukur sesana ngalemeng di luhur gunung. Lalai badot tinggalayang kalong tinggayabag rek tu liar neangan mangsa. Tongeret trepeh ditembak ku soragaang jeung jangkrik. Atau ditepas daang ku parita diriung ku murid-murid anyar anu lobana 15 urang. Sedengkeun Jumri jeung si Ahad keur ngasakeun kasintu di pawon. Dipanggang dideangkeun kana seuneu nu ruhai. Puguh we ka ambeuna seungit ngondang rasa lapar. 15 urang tinggal letak harita kana bibir ku metap asa kabita. Kaguda ku seungitna panggang kasintu. Kitu teh mada pantes setengah poe limpang di jalan teu manggi cai-cai acan. Setengah poe nungguan datangna sang pandita. Pugue lapar pisan. Kari-kari ngambe anu seungit gerinyih nya pugue peuji teh murilit menta eusi. Barudak kaula rek mimiti ngawirid ka maraneh sakabeh. Mangka sing tenget Bandungan bisi salah dengek salah harti nu akhirna salah lampah beda jeung ajaran ti kaula. Kitu saur sang pandita mere piujang anu munggaram. Sararea jempe sargep ngabandungan anu sasauran. Lengkah nu munggaran anu kudu direnyepan. Nyaeta merangan hawa nafsu nu aya dina diri urang. Nafsu teh rupa-rupa. Aya nafsu amarah, aya nafsu birahi, aya nafsu nu ngadorong kana bijilna rupa-rupa kahayang. Gumantung kana kaayaan, ibarat ayeuna. Marane sakabeh geus janji yen arek puasa nepi ka isu. Kade ieu sing kuat nahan nafsu. Ulah rek kabita ku panggang kasintu. Anu 15 urang teh kalebeki kabita asa diingetan. Saharita aya nu neureuy ciduh, aya nu kumetap, tapi aya nu kuat da kayakinan jeung tekadna geus kuat deui. Kaula rek nanya. Hayang naon ayeuna? Neda tembalna bareng. Orang sahate sarua hayang dahar. Halus jujur eta ngaranna. Sabab lamun nyebutkeun teu hayang dahar eta bohong. Daku kaula gigis kajudi. Yen dina kaayaan kieu mah nu pangheulana teh lain hayang ilmu tapi hayang dahar. Tah, kulantaran kitu pek mimiti latihan. Kadalian kahayang jeung hawa nafsu teh kudu bisa diatur ku urang sorangan. Sabab lamun manusia terus-terusan ngagugu kahayang jeung nafsu awal akhir bakal cilaka. Nu 15 urang teh enggut-enggutan. Kusakitu geus mimiti kaharti. Nu pangheulana aku diperhatikeun teh dina urusan ngadalikeun kahayang jeung hawa nafsu. Satuluina nya marane sakabeh kudu ngarti. Yen ilmu teh aya lubar, aya jero. Aya cangkang, aya isi. Tapal badi umat masih waspada. Ulah ngan hayang cangkang na wungkul, tapi kudu hayang mibanda rejeung isina. Ngantang tuwe, samemeh menangkeun isina teh kudu nyaho heula cangkangna. Ya. Lamun geus nyaho cangkangna sarta nyaho yen aya isian. Pek atuh pesek cokot isina.
kumaha maksad na eta teh mama cik salah saurang. Contona kieu. Kaula boga cau dibikeun ka maraneh. Ulah digugulung cauna. Pek pikiran da eta teh aya dua rupa. Aya cangkangna aya isina. Kade ulah di dahar cangkangna. Pek beunangkeun isina. Sabab isina bakal leuwih ngeunah batan cangkangna. Lerapna kana ilmu nu disebut cangkang teh lafadna. Bacaanana atawa ucap-ucapanana. Teu cukup ku apal bacaan. Teu cukup ku apal lafad, tapi kudu bisa nyekel isina. Carana teh pek amalkeun, pek jalankeun, naon-naon nu geus dibaca teh. Tah eta kakara bakal karasa isina. Jadi moal aya hartina, najan apalapan sakitab oge, lamun teu bisa jeung amalna. Da bacaan mah cangkang. Ari eusina mah tina amal perbuatan luyu jeung bacaan teh. Tah, kitu kira-kirana. Murid anyar harita unggut-unggutan. Manehna mimiti ngarti kana piwujang ti pandita teh. Sabot kitu sor panggang kasintu diwadahan kana dijen. Atuh maniti ngrareng ngahap nu 15 urang teh. Kabitaeun kabeh ge. Ai. Kunaon ari maneh Jumri? Rek ngambibita kanu puasa. Bawa ka tukang itu. Ulah dibawa ka dieu. Sang pandita mureleng kasih Jumri. Apaan? Jangakeun beli parantos palai tuang. Cek si Jumri kala seuri taya kasih. Bohong. Mane mah yang buru-buru menang sesa namureun. Nah dikira rek disesakeun gitu. Moal deuleu moal. Rek dibeakeun ku kula. Bade sarang dijena mama guru. Pan dijen mah dahareun maneh Jumri. Gusti Arianeun. Cek si Jumri terus ngaleos ka jero imah. Panggang kasintu dina meja leutik. Manehna teu loba omong deui, diuk deukeut lawang milu ngadengekeun anu keur ngawurukan. Nembi kawanci sarere budak, murid anyar teh terus dipapagahan. Nu akhirna sang pandita mungkas pebejangna. Serta janji isukan jeung satuluyna rek medar rupa-rupa ilmu panemu nu dibutuhkeun ku muridna. Atuh, geus kitu mah terus sarare. Sang pandita di kamar, ari muridna ngajajar di tengah imah. Teu make angel, teu make kasur, malah teu simbut-simbut acan. Gancangna carita, murid anu 15 unggal poe diburukan. Bari sakalian dilatih kana tirakat. Puasa mati geni jeung sajabana, kawan tu mangsa harita mah aya keneh cara-cara kitu. Heuleus saminggu ti harita ilmu muridna geus nambahan. Malah mah beuki pogot kana diajar, beuki percaya yen sang pandita teh ilmuna luhur. Jembar ku panalar jeung sugih ku pangarti. Saminggu sakali muridna mulang ka lemburna, ari datang di marawa bakal saperluna, kitu jeung kitu sarilana teu araya kabosan. Beurang deui peuting deui gunta gantina poe asa teu karasa, nyerelek waktu asa gancang. Beak poe jebul minggu, tutup minggu datang bulan, beak bulan jebul taun. Nya akhirna mah geus 2 tahun weh nu 15 urang teh guru ka pandita Sukma Bumi. Ayeuna mah geus areusian,
geus baroga ilmu beda jeung 2 tahun nu kaliwat. Ngantang tu teu papak kabeh elmuna. Sabab dina ngulikna aya nu kataekan, aya nu henteu, aya anu lulus, aya anu henteu. Atuh beda-beda kabisana teh gumantung kana kakuatan masing-masing. Pandita Sukmabumi kacida bungahna lantaran ayeuna mah di padepokan teh rame. Loba batur ngomong asa regreg matak betah jeung tumanina. Atuh karesepna teu ngurangan. Saminggu sakali Pandita Sukmabumi sok ngajakan moro ka muridna atuh bring kaleuweung marawa pakarang sewang-sewangan. Aya nu bandring, jamparing, sumpit, tumbak jeung sajabana. Ari sato anu beunang rupa-rupa. Sakapeung menang uncal, sakapeung mencek, tampolana sok menang pusing atawa manjangan. Ngan ari loba batur mah unggal moro taralengo sok aya bae beunangna. Dina hiji poe anu ngandung sajarah, poe nu aya karamatna. Pandita Sukmabumi teh harita ngumpulkeun muridna nu 17 ngariung di beruan. Barudak kaula geus lila teu moro ieu. Poe ieu asa poe panghandena pikeun moro. Ngan sakali ieu mah kaula hayang menang manjangan putih ieu teh. Ucek beja tandukna aya hasiatna. Kulitna nya kitu keneh geus buguheun dagingna mah da ngeunah di dahar. Da kulantaran kitu kaula amanah. Engke mah ulah newak sato sambarangan nya. Mun lain manjangan putih ulah dialah. Sok sadiakeun pakarang, urang indit kaleuweung. Kitu saur sang pandita. Atuh harita keneh pahibut nyarokot pakarang sewang-sewangan. Aya nu mawa jamparing, tumbak, sumpit jeung sajabana geus puguhun bedog jeung endong mah pada boga sarereake. Sang geus tarap tibral mia ngajugjug ka hiji leuweung anu kakocap loba manjanganana. Nu pangheulana teh sang pandita nyandak jamparing kabujutan teh. Malah harita teh waktosna wargi sadayana teh nya